Al-Quran surat An-Nisa ayat 82 sareng ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tina dua ayat ieu aya anu intina nu pokok-pokona. Nu kahiji tentang masalah tadabur. Afala ya tadabbarunal Quran. Naha maranehanana teu ngemutan Al-Quran, teu merenungi gitu, teu memikirkan. Jadi hartina mah isina teh Gusti Allah teh ka urang teh Quran teh teu cukup dibaca unggul gitu. Maca ge eta teh diparentahnya urang kudu maca Quran. Urang ge diparentah urang teh. Itu kan aya warattilil Qur'ana tartila. Paek baca ku anjeun Quran sing tartib. Nyata tartib teh sesuai jeung ilmu disebut ilmu tajwid. Jadi urang diparentah maca Quran kudu puguh panjangna, pondokna, mahrojil hurufna gitu. Jadi maca Quran urang diparentah. Berpahala sabab maca Quran diparentah ku Gusti Allah. Tapi urang ulah ngarasa cukup geus maca Quran mah tos we da geus meunang pahala tah. Tetapi kadinya Al-Qur'an teh pan bahasa Arab. Urang Arab mungkin langsung bisa kaharti gitu. Kan ari urang kan sapopoe itunya tara terus nempuan huruf Arab, tara urang nyarita bahasa Arab gitu. Sehingga urang kulantaran kana bahasa Arab teh awam. Nah, jadi Al-Qur'an urang perlu. Nah, urang erek maca sorangan baca Qur'ana, baca tarjamahna, tuluy dipikirkan naon eta nitah naon, nyarek naon, merek ilmu naon, tah eta disebutna tadabur. Jadi tadabur Quran. Jadi teu cekap murotal, teu cekap maca unggul, tapi kedah tadabur gitu. Baca tarjamahna komo urang seperti pangaosan kieu mah kan urang kan langsung taklim. Oh iya bacaanana, iya tarjamahna, pantari kurang atos dibaca heula, terus dibaca tarjamah sakata-sakata, terus ku urang di guar eusina mitah naon, nyarek naon, mere informasi naon, tah ieu teh kagiatan tadabur. Nyaeta upaya memahami gitu. Jadi kudu kaharti gitu. Tah ku para ustad, ku para ajengan, ku para kiai teh kitu Al-Qur'an teh terangkeun gitu. Pan aya di hiji tempat mah di belah kidul ditu. Nah cite ajengan di dieu mah khutbah teh ku Arab bungkul gitu. Walaranana can kahartieun besok parasea, bisi parasea can meuning ge sina teh kahartieun. Gitu. Oh atuh kitu mah ngabodokeun umat gitu. Da di Arab ge tara ditarjamahkeun gitu. Nya mun di Arab mah tong ditarjamahkeun kana Sunda. Atuh da mangartieun ka kabeuki lieur. Jadi di Arab mah Quran ditarjamahkeunna ku bahasa Arab gitu. Kan aya bahasa Al-Qur'an, aya bahasa tafsirna. Tafsirna mah ku bahasa Arab we gitu, bahasa sehari-hari gitu. Itu ya ukur sakedak sakedik eta teh pedah lamun dina Al-Qur'an itu nya susunanana eta langsung ti Gusti Allah. Ari bahasa Arab kan bahasa Arab sapopoe nu penting mah kaharti we kan gitu. Nya lamun teh mah contoh aya tulisan mun di Arab gitu kan. Mun aya dina aya gang, aya tulisan gang anu teu meunang urang asup kadinya pan tulisan mamnu duhul, dilarang masuk gitu.
sakit itu lumayan bisa sakit itu selamat gitu nya. Aya tulisan mamnu duhul asup kadinya di luhur teh keur anu nemok gitu nya aya aduk gitu. Gejret we katigang ku aduk gitu. Kakak mikiran kieu pan, duh abdi macan loba dosa di Indonesia di cenah. Dia datang ka ditu teh. Cenah aya katinggang ku aduk rumasa teh payunnya keur di Indonesia cenah. Kitu nyeblok batur cenah ku eta. Ku aduk aya ditaur. Lain kitu. Tapi teu bisa karena bahasa Arab. Geus boga aya tulisan mamnu duhul gitu dilarang masuk gitu. Nah, seperti itu. Nah, bahasa sehari-hari gitu. Mun dina pom bensin aya tulisan kadinya teh kan mamnu syurbu duhon gitu. Dilarang nginum haseup. Gitu. Nginum haseup teh nyaeta ngarokok gitu. Lamun asup ka pom bensin dilarang ngarokok. Itu ku bahasa Arab. Mamnu syurbu duhon gitu. Nya di urang masuk aya tulisan kan no smoking di urang balik kitu nya gitu. Dibaca teh ku ini no smoking. Smoking. Naon teh kitu. Angger teh ka arti di kartu kudu ngarora bener nya gitu. Ai ku ini ku aki-aki teh no smoking teh. Kulantaran teh ka arti aki-aki teh udud we di dinya ada teh ka arti. Atau tulisan dilarang merokok di area ini gitu. Bisi kolot teh apa no smoking. Tang gaya-gaya teh anu anu kaharti we ku eta kitu nya. Jadi bahasa teh keur. Nya aya bahasa Quran, bahasa hadis, aya bahasa sapopoe di Arab, bahasa sapopoe di Arabnya. Nya aya nu hampir mirip tapi loba anu rada jauh ieu penggunaan teh kitu nya. Nah gitu. Tah ieu teh disebat nyaeta tadabbur. Anu kadua dina ayat kadua teh nya eta istinbat yastanbitunahum. Jadi istanbato yastanbitu istinbat artina menggali gitu. Jadi para ulama berijtihad menggali. Jadi Quran dibaca, hadis dibaca ku ulama teh kitu nya. Engke ngahasilkeun kesimpulan. Tapi kadang-kadang mah kesimpulanna beda gitu ya. Qur'anna sarua, hadisna sarua, tapi hasilna sok beda. Contoh nu beda. Ceuk Imam Maliki jeung ceuk Imam Hanafi hukum umroh sunat muakkad. Sunat, tapi penting. Gitu. Ceuk Imam Syafi'i jeung ceuk Imam Hambali umroh teh wajib seumur hidup sekali pikeun jalma anu mampu. Qur'ana eta, Qur'ana teh nya kitu. Parentah tentang ibadah haji jeung umroh. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Tarjamahna pek laksanakeun sing sampurna ibadah haji jeung ibadah umroh karena Allah. Ayatna teh eta kitunya surat Al-Baqarah ayat 186. Tapi ya Quran dipahami ku Imam Maliki jeung ku Imam Hanafi oh ieu teh sunat gitu. Tapi cek Imam Syafi'i mah ieu teh wajib di cek Imam Hambali. Nah kumaha cara memahaminya? Tah ilmuna aya ngaran ilmu usul fikih ya. Jadi aya ilmu disebut usul fikih gitu. Nya eta ilmu cara-cara pikeun memahami gitu disebutna usul fikih. Hasil usul fikih disebut ilmu fikih. Jadi hasilna ta umroh ceuk anu dua imam cek Maliki cek Hanafi ieu sunat muakkad ya hasilna disebut fikih gitu pemahamanana gitu. Ari cek Imam Syafi'i cek Hambali umroh teh hukumna wajib tah teh hasilna disebut fikih gitu. Tah usul fikih mah mempelajari eta Quran jeung hadis tah ikhtiar mempelajari eta gitu
disebutna ya ilmu usul fikih. Jadi gawena disebut istinbat gitu. Gawena ilmu nu dipakena ilmu usul fikih gitu. Nah kumaha contohna? Nah Imam Syafi'i jeung Imam Hambali maka nyebutkeun eta umroh teh hukumna wajib. Cek Imam Syafi'i cenah baca pan kieu. Itu pan cenah parentah wa atimmu apa itu teh fi'il amar wa atimmu laksanakeun sing sampurna gitu. Ibadah haji jeung ibadah umroh gitu. Cek ilmu kaidah fikih anu dijieun ku Imam Syafi'i kitu nya gitu. Al amru ari parentah teh kitu nya. Al amru ari eta parentah teh nuduhkeun kana lil wujub. Jadi al aslul amru lil wujub. Aslina pokokna parentah teh eta teh nuduhkeun wajib gitu. Jadi cek Imam Syafi'i jeung Hambali kan ieu mah parentah gitu. Ai parentah mah maka nuduhkeun kana wajib. Jadi kitu kesimpulan Imam Syafi'i jeung Imam Hambali gitu. Ari eta atuh Imam Maliki jeung Imam Hanafi nah makanya nyebutkeun sunat. Tah kieu memahaminya wa atimmul hajja wal umrata lillah lain marentah kana ibadah haji jeung ibadah umroh wajib. Tapi ieu lamun anjeun keur ngalaksanakeun ibadah haji tah maka praktekna ti mimiti mikot ti mimiti ihram dugikeun ka tahallul sing sampurna. Jadi wajibna teh eta gitu. Jadi pangna umroh teh disebut wajib gitu. Lain umrohna anu diparentah gitu. Cara mahamina teh. Tapi lamun anjeun keur ngalaksanakeun umroh tah bangsa ning tawafna saina tahallulna teh laksanakeun sing sampurna. Kulantaran cenah teu aya kalimat dina hadis yen umroh teh hukumna wajib gitu. Itu pendapat tuh Qur'ana sarua ya tapi pendapatna beda. Tah ieu teh istinbat ya gitu istinbat. Yang bahasa kerenna mah istinbat teh metode untuk memahami gitu ya. Nah, lamun di perguruan tinggi ya mungkin teteh-teteh terus pernah kuliah atau gaduh putra menuju kuliah. Bu ai mana Bu ai Pak Net itu aya tanah Ujang cenah Pak Ujang pan. Pak Ujang kan kuliahan bahkan akhirnya geus jadi guru tah contohna kitu nya. Tah cirina jalma anu kuliah bener kitu nya. Mengikuti proses contohna proses nyieun skripsi ya itu tah penelitian ilmiah disebut. Tah penelitian ilmiah teh eta istinbat ya. Jadi lamun istilah agama mah istinbat gitu. Lamun istilah di perguruan tinggi mah penelitian ilmiah gitu. Ciri na jalma anu lulus S1 sarjana pernah nyieun skripsi. Ai skripsi teh naon? Skripsi teh karangan tapi berdasarkan hasil penelitian. Contoh tadi penelitian teh. Ieu teh cek dua imam, Imam Maliki jeung Imam Hanafi, umroh teh sunat muakkad. Tapi cek Syafi'i jeung Maliki, umroh teh wajib. Ya kudu ditaliti. Itunya. Kudu ditaliti di mana pangna beda. Lamun teh ditaliti ge bakal kieu, bakal jelema teh bakal gontok-gontokan. Itunya cek kelompok ieu lah pokona umroh mah sunat teh, kudu wajib segala. Gitu kan gitu. Cek kelompok ieu nya wajib kudu saga cek Syafi'i ge wajib. Jadi ke umat Islam teh bakal pecah gitu nya gitu. Tah ya supaya umat Islam teh tetap teu pecah gitu. Maka si ilmu na teh
dikemukakeun duanana kitunya. Tah ieu teh persoalan kan. Loba kan persoalan agama nu bareda. Ari wudu teh ngusap sirah teh saeutik na tarangna wungkul atawa diusap kabeh. Mun teh dibahas mata pasea pan. Sok mun teh diterangkeun mata pasea. Ari eta keur salat curug teh kudu utak kudu henteu. Lamun teh dibahas teh dijelaskeun pipaseaeun teh. Wah meureunna maneh mah da golongan eta mah teh curugna ge di utak-utak kitu nya. Kita bakal pasea nya gitu. Lamun kunut teh dibahas bakal pasea wah da maneh mah tara kunut. Cek ieu maneh mah bid'ah kunut. Ke bakal kitu pasea. Matak di perguruan tinggi mah tara mahasiswa mah tara parasea gitu. Mahasiswa mah tara kikituan dipelajari sadayana. Gitu si kitab teh dipelajari sadayana gitu. Nah contoh tadi teh perbandingan madhab fikih tentang hukum umroh gitunya. Perbandingan madhab fikih teh opat tadi. Ai madhab fikih teh saha? Nyata madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali gitu. Dibandingkeun cing pendapat Hanafi kumaha pangna nyebutkeun surat muakkad teh dalilna mana jeung mana gitu. Nah, Imam Syafi'i mana jeung mana dalilna gitu. Jadi diguar sadayana. Engke pada hasilna teh sarua aya sasarua anana, sasarua naon? Yan umroh teh ibadah anu dianjurkan we diparentah we ku Rasul. Kitu nya. Jeung diparentah ku agama. Aya Qur'ana aya hadisna yan umroh teh diparentah ku Rasul, diparentah ku Allah. Mengenai masalah sebutan wajib jeung sebutan sunat, tah ieu masing-masing make ilmu usul fikih tadi. Ari Imam Syafi'i mah nganilaina tina wa atimmu nate nuduhkeun kana parentah ngalaksanakeun ibadah haji jeung ibadah umroh sehingga wajib. Ari Imam Hanafi jeung Hambali mah atimmu nate nyaeta ngalaksanakeun ibadah haji ibadah umroh praktekna kudu sing sampurna ulah kieu. Abdi mah geus capek cenah tawaf teh 4 kuriling geus capek. Atuh teh sah gitu. Da tawaf teh kudu sampurna. Tah cek Imam Hanafi jeung Imam Maliki mah eta nu dimaksud teh. Jadi lamun tawaf sing sampurna kudu 7 kuriling tah gitu. Tadi perguruan tinggi mah aya kitu nyieun skripsi. Tinggawitan tadi teh aya masalah ieu teh kitunya. Jadi dimimitian ku latar belakang. Latar belakangna pangna ditaliti kunaon? Lamun teu ditaliti jelema bakal pasea ieu teh. Ieu persoalan ieu. Persoalan di antara Syafi'i jeung Maliki mun diantep ieu. Engke umat Islam bakal parasea ieu kitunya. Ieu kudu dibahas gitu. Nah, ieu latar belakang. Tuluy itu latar belakang masalah. Tuluy dijieun rumusan masalah. Rumusanana gitu. Nyata rumusan masalah teh gitu. Ieu teh kumaha pendapat Maliki, kumaha pendapat Syafi'i, kumaha pendapat Hambali gitunya. Jadi rumusan masalah engke palbah mana saruana, palbah mana bedana gitu. Tah mahasiswa mah kitu, tah mahasiswa mah cirina mahasiswa mah kitu nya. Lamun jalma ngaku pernah kuliah tapi teu bisa nyieun skripsi boah-boah. Kuliah bodong, boah ijazahna ijazah palsu gitu. Sabab di perguruan tinggi mah aya tradisi lamun sarjana S1 kudu nyieun skripsi ngaranna, lamun S2 kudu nyieun tesis, lamun S3 kudu nyieun disertasi. Eta keneh kitu keneh ngan nu beda teh ari skripsi mah bisa heula niron kana hasil penelitian ti heula gitunya. Tinggal engke naon anu anyarna gitu. Ya pangara ge diajar keneh, diajarnyeun karangan ilmiah gitunya. Ke geus S2 mah ditingkatkeun, lembaran ge leuwih loba gitunya tibatan
skripsi engke komo S3 mah doktor penelitian lagi kudu leuwih luas gitu piraku doktor nalitina masalah ecek-ecek doktor mah tuh anu kelasna ge nasional gitu gitunya contoh kieu berdoktor mah nalitina ieu teh persoalan teh kiai contohnya ongko cek teori lamun jalma mempelajari agama beuki pinter gitunya maka berarti bakal lebih taat bakal lebih takwa gitunya tapi ieu persoalan eta teh pan anu ngajinaan santri 50 teh kiai lain nah hanya terbalik gitunya pan berenang kiai mah berenang kitabna loba diajarannya gitu pantesna gitunya kiai mah taat patuh moal ngajinaan santri tah itu perlu ditaliti nya ieu naon persoalanna hanya bisa kieu ye bisa cek teori semakin jalma mempelajari agama semakin soleh nah ieu kalakah ngajinaan gitunya tuh deui aya nu jadi menteri agama eta pinter wah pasti lagi geus pasantren menteri agama punya geus pernah kuliah gitunya doktor bidang agama gitunya nah nya loba jajaran di Kementerian Agama korupsi asa tibalik kieu gitu tah ieu patut ditaliti nu nalitina ieu mah kelantaran lain ecek-ecek gitunya panelitianna tingkatna kudu S3 ieu mah doktor gitunya sok taliti teh aya persoalan ya gitu sabdi Indonesia itu korupsi teh teu eureun-eureun sakolana beuki laluhur tapi korupsina pagede-gede gitu tah ieu mah kudu ditalitina ku jalma nu kuliahna S3 gitu tah ieu teh tadi dina bahasa Arab Quran mah sebutna istinbat gitu nah, jadi urang memahaminya sanes hungkul urang upamana di tingkat-tingkat leutik tapi terus dah agama teh naon menutupi sakabeh urusan di zaman baheula di zaman klasik tapi ke zaman modern dibahas dina agama mah gitu tah luasna ajaran Islam teh kitu saya patosna sakitu hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.